warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng simkuring pun repa. Nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara babagi informasi di televisi kabemet pamirsa Jajal Loka TV edisi Salasa 20 Januari 2025. Sejadi kasanggakeun warta utama aya 2 urang wargi anu kamalingan motor. Salajengna baris diuningakeun bukti rekaman kamalingan motor. Saterasna, ieu aya presenter anu baris ngawawancara korban kamalingan. Mangga kita nyanggakeun di tempat kejadian perkara. Muhun hatur nuhun Repa kana waktosna di dia abdi tos sareng korban bade ngawawancara ngeunaan kejadian eta. Muhun tos sareng Tatesa, Abi sareng Tehana, Abi sareng Sagina. muhun di dieu sok caritakeun ngeunaan kejadian. Janten abdi teh bade nuju meser seblak. Pas bade bayar seblak teh, kunci sareng dompetna ka kantun di nu jok motor. Pas arurang bade balik deui nyandak dompet sareng kuncina anu ka kantun teh ningali motor tos teu aya, arurang teh ngahuleung soal ningali eta motor tos teu aya. Muhun. Terus kumaha rasana kalengiran eta motor? Nya abdi teh sedih terus leuwas, sieun oge dicarekan ku mama eta motor. Ical teh Di mana tempat kejadian? Di Banjaran daerah Cangkuang. Sakitu we. Hatur nuhun kana waktosna anu tiasa nyempetkeun waktu kanggo ieu ngawawancara. Sakitu wae wawancara ti korban, balik deui ka studio Repa. Muhun pamirsa, informasi ieu nyababkeun pasama urang waktos ayeuna. Simkuring Repa pamit undur diri jeung tepang deui.